Sampurasun pamirsa sadayana katepang deui simkuring Niska Jahra simkuring Nurholipah Fadila dina acara Kilas Warta ngadugikeun informasi nu faktual sareng dipercaya. Pamirsa sadayana jalan rusak tiasa jadi masalah nu lumangsung di daerah masyarakat boh di daerah kota atanapi kampung. Akses jalan nu tepatna di Desa Jatipancur, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Katingalna ku dibenerkeun jalan eta teh katingali rusak pisan sareng lobang. Sebab eta nyebabkeun kecelakaan sareng kemacetan. Anu leuwih jelasna karekan simkuring Nasya Nabila jeung Siti Aisyah nu di lokasi. Hatur nuhun Kaliska jeung Dila nu tos masihan ngartosna. Pamirsa sadaya, dinten ayeuna simkuring aya di imah palurah. Wilujeng siang Bapak. Wilujeng siang. Punten Bapak bade tumaros sareng Bapak saha? Abdi sareng Bapak Indra. Punten Bapak, simkuring bade tumaros nuwudkeun naon anu nyebabkeun jalan ieu teh rusak? Numutkeun abdi mah rasa sahiji faktorna nyaeta jalan gede. Ti iraha ieu jalan rusak parah sapertos ieu teh? Namun teu salah mah di tahun kamari. Kumaha harapan Bapak ka payuna ngeunaan ieu jalan teh? Nya harapan urang mah enggal dileureuskeun eta jalan bagi pengendara nu sering kecelakaan. Hatur nuhun Bapak informasina. Abdi alihkeun ka rencangan abdi nu di lokasina nu di jalan rusak. Sampurasun pamirsa, di dieu abdi aya di Desa Jatipancur, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Di dieu abdi bade ningali kaayaan jalan nu berlobang nu aya di Desa Jatipancur. Abdi bade ngawawancara salah sahiji warga anu di Desa Jatipancur. Punten teh kaganggu waktuna. Ieu teh salah satu salaku pengguna jalan di dieu kumaha tanggapan teteh na jalan anu rusak teh? Tanggapan ya lima anu pakai jalan di teh sudah lama segera dibenarkan soalnya di kamari lebih terpisah anu terjadi kecelakaan itu. Menurut teteh saha anu bertanggung jawab dina kejadian ieu? Ya pemerintah sekarang kelurahan soalnya jalannya digunakan sekarang kanggo sorangan tapi kan barengan. Upami jalan ieu teu dibenerkeun naon dampakna anu dina Silakan tos mengganggu waktuna mungkin hatur nuhun. Kusakitu bae ti abdi sareng rerencangan abdi ngasanggakeun ka studio. Hatur nuhun ka Nasya jeung Aisyah parantos ngadugikeun informasi langsung ti lapangan. Sakitu bae warta nu tiasa didugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.